Alah saha itu monyet lain eta teh piraku monyet dudurukan. Nah henteu jeung si bapak kom. Si bapak mah keur ngajual domba ka pasar. Wi, lah di dewe uang malam-malam sampah lah. Da apa gawean geus ieu wi. Sok ah dia we ulah jauh teuing can ya. Pung erang-rangna sok ah dararing. Lain aya si sadut ka mana wi? Tah keur neang ngelas sampe ka tonggo atun indungna meh aya beuleumeun di dieu tuh. Baru udah teh dititah ngalasuluh teh kalah eueuh kehead teh kalah lalila. Nah ka mana teh cenah ngalasuluh nanya. Cin, eueuh euy suluna ge. Separok jeung batur atuh sia mah nya di tengah leuweung eueuh suluh atuh. Oh cin euy hese ge seluruh balaraseuh cin lah. Hese hurung. Kalah we sia lilana nanon gawe atuh. Mah geus atuh menina teuli geus hurung ieu atuh ieu. Tuh atuh meh loba suluhna sia teh. Nya sakieu teh mah ruhay meureunun. Awas cin euy hese baraseuh suluna. Kalah we mani ngamplang atuh sia. Nang gaweunana atuh nang suluh kuatkeun nyebutkeun eueuh di gunung. Pan baraseuh geus kahujanan nih eueuh teh. Oh atuh matak naon baraseuh kitu. Sadot menyebutna eueuh atuh da. Oh mogos kitu-kitu ae meunina teuli eta geus urung kan atuh. Apa namanya loba ke tadi nama kan namanya ruhay metere ruhay loba suluhna mah sia teh. Cin kayak Mang Ajo mun nanyakeun sabaraha kotak menang babana bejakeun menang lega gitu emang lah. Menang sakotak ge maneh wi marukankeun Mang Ajo teu neuleuh. Duh tutupan mah disangkakeun husu we gaweana itu. Ini ho burit guys ya teh Mang Ajo teh ka dieu teh nya latihan san pisan Mang Ajo makan api gaweuna. Udut naik subuh sampai sakitu. Hah maneh atuh can ge acan dihakan geus diwayaga. Apa semua cina barang hakana meureun udut. Loba kehe dieu sampe teh da moal beak. Para blauk geus menang. Koko marek balik ti heula we antep si mama. Alah saha itu monyet lain eta teh piraku monyet dudurukan. Cing deketan ulahnya samperkeun we lah.
Tapi si gana Mang Ocin itu tajong Mang Oi. Mang Ocin, kornaon? Aduh, Cin, itu si Kokom tuh pantesan gogorwokan. Mana? Tuh, bali tuh di tongo. Heeh, nang di mana cenah si Kokom euy? Kokom, nang geus di mana borokan ieu? Aduh, namanya aya luasan pisan itu si Kokom sorangan, ngajeng saha ka dieu nanya. Yang indungna barengan jeung bapakna ngaranna juga na. Ya juga nama geus ngarit meureun tuh da mawa jukut tuh. Heeh, jeung bapakna barengan. Kom, yang saha ka dieu? Ka dieu keung di dinya mah. Tos ngala para blau koma. Oh, si Kokom mah girig naon ka dieu tuh. Aya lodongan si kehe eta sorangan-sorangan ya. Kom teh ruas sugan teh monyet, ari pek teh Mang Ocin jeung Mang Oi. Betnya monyet dudurukan kom asok ke tetempuan ke kom mah. Ari Kokom geus di mana Kokom? Koko mah tos ngala para blau jeung emak. Tadi kalah ngajanteng di tonggoan apa naon Kom? Da ruas kokom teh sugan teh monyet di jalan. Anjir, kadenge eta we kumaneh lain bisa rebut monyet we. Gua cin aya we budak si Sarmat ya. Duh. Ocin eta teh keur belum naon? Cing Kom ya mang teh keur malam sampo de ya. Kokom ge hayang sampu mah. Kayak dagoan Kom kalem balik mah bareng jeung Adut. Kom, ai mah di mana keneh kom? Tonggoh Mang Oi mama di kebun keneh. Nah henteu jeung si bapak Kom. Tuh si bapak mah keur ngajual domba ka pasar. Duh, eta Mang Mamat kana ngajualan we domba. Loba tuh da dombana Mang Mamat deui euy. Berapa geus pagaweana meureun tuh cin. Aduh, Kokom loba duit atuh engke teh buruh ngarit. Ya kokom mah buru ngarit mah daek meulikeun tiung. Najang naon atuh Kokom tiung kan geus lobalin di imah meureunan. Panjang ngaos aduh da kudu ganti tiung mah. Adut ieu tara gagantina naon di imah. Adut mah atuh dipupisan jalemana. Kadenge sadu cia ku budak ledek. Aduh, ampun teuing. Aduh, nasi Kokom kena naonan atuh kalah tetongengan di solokan dia tuh. Heeh, naik anak si Sarmat kumaha kalakuana ini kumincir juga domba cin. Cing Mang Ocin kokom teh hayang minum teu kuat. Maniti is Mang Ocin cai di gunung mah. Oh, kumaha maneh Kokom lah, padu antang we atuh. Kade Mang Ocin agehan sampu jeung kokom. Inget we maneh kana daheureun mah, sok-sok we kulin heula mah atuh. Erek ngenong deui moal Kokom di si Ibi jeung Teh Neneng. Nya erek atuh dangke kokom marek ngaliwut jeung Teh Neneng. Dut arek ngaliwat engke peuting di mana Dut? Peda inung urang geus panen we ieu mah. Aduh, manehna keur hasil loba beas euy. Alhamdulillah we jeung dahar sapopoe mah aya cin teu kakurangan. Atuh arek ngaliwat make urang brit ka imah maneh atuh sadut. Hariput sia kana hakaneun macin. Atuh pan menta-menta liwat atuh urang ka si sadut sabari ulin we mah tuh. Tinggal ka imah atuh maneh kejo-kejo wae mah. Di imah gede tuh kejo.
Garing ya, Teng. Garing ya. Mana nggak suruh mal, we? Gua kebenaran cen jadi barang rangit. Keboga suhu orang di mah ya. Tuh, sadut sia nakal-nakal dia tuh sampai tutung meureun. Moal kakara menang malikeun. Ayo buru. Hadir aya. Kom ya, yang kom. Gawat Bang baralik ya geus burit ya. Manang sasak euy. Geus. Tadi mana yang belum sampo nya yo sasak yo. Bro, tiris tah ulang pakai cai kom buru. Dia. Sampai di kebun indung mana mendingan kieu ya meni termui kieu meni hipu. Oh, siapa tengah aku mah tinggal ngala, tinggal belum tinggal melak mah tinggal macul na sia teh. Wah rahasia tidak sampai wae ya meni tarik itu sia ngomong eta. Apaan? Sia lain ku masalah tarik itu ngomong. Kuduna mah ngeunah ya teh di calon metoha ya teh. Maneh we nyerutna. Ya, ada ngiting sarut lah. Loba di kebon orang sampun nu kieu mah bisa hayang deui tuh ngalah di kebon. Betul dia teh sama kalabeki agul pisan sadut kalakon teh Mang Ajo. Lain agul bisi marane hayang tinggal ngalah ka kebon. Ini. Eta si Kokom ka homek cai. Ya Kokom sampai beakeun heula Ya pah geus beres edar sampai mawang baralik cin dut. Ya heueuh atuh aek naon di dieu mah nyarek sare di leuweung. Oh, sia teh. Cin, kada suluh tuh belah tonggok tinggalin. Oh, kayak ayeuna geus ieu geus dar sampo wang tang dari itu keluar. Heeh, kokom geus yeun tinggalin para blau. Kokom pira kadar kompos tu daun warta kacida. Tapi juga menang si capek ngalah mangcin. Eta mana nih rambes bos gitu Kokom mah dari sampo. Lapan atuh mangocin kokom teh diisuk. Nyuruh ka emak. Nama teu mawa sanggup gitu Kom. Namawa isuk gebeak. Gembosan atuh kokom barang dahar teh. Kan capek atuh kokom tetes ngagemuk adut. Ah kitu ngagemuk kanan Kom. Ngagebukan tangkal cawuk ku tai domba. Iya mah pindahkeun heula we di dinya ku emak we ieu mah bawana ku kemaharean. Kom, aya para belauk mana? Lah ditunda di ditu adut da ku kemaharean. Cenah rek mara belauk tapi ngoream. Kom mana para belau Kom. Lah seuna disamper we ku emak ku kemaharean bawana.